Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggara nu kelar jadi cimata nyawangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamaget istri nulad nyontok Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galideur deui siloka kang kalung kembang mangle tawis ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang ka peurih. Sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup dua anak-anak king sejang ngotretkeun kareteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wancin nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katuka. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah manda rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun ropo. Wanci jam 8 dibere bahasa kieu katempo harayang hees. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD nu rancage kana gawe di titah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Allah nyiptakeun alam dunya teh ajwaja. Ari ajwaja teh papasangan. Langit bumi luhur handap alus goreng bener salah lalaki jeung awewe ta eta teh ajwaja papasangan. Milik saha ari bener jeung salah lain milik batur-batur teuing da urang ge manusa nya pasti we manusa mah bener salah pabaliut pasti pada boga. Ieu nana gerhana entong dianggap jelema sampurna da lain rokok. Atuh eta panana gerhana teh ustad osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah wah pangminengna. Palebah mana ustad disebut minang salahna mungal peuting kuring ceramah nerangkeun tahajud popolotot ka batur toong kalemur kuring nu ngomong tahajud molor ibu. Unggal peuting kuring ceramah nerangkeun infak jeung sedekah make dalil ongkoh ngarah batur percayaeun innamal shadaqata lil fuqara. Sedekah ibu yen sedekah teh mage rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah. Nah da rakyat teh anu ngupingkeun ceramah kuring masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan. Tapi kuring nu nyaritana bab sedekah hampura peuting ieu ge lain sedekah tapi ngadudut ladang sedekah. Saha nu bakal sedekahna nu hajat. Tangke teh bubar ti dieu teh panu hajat sok noel punten we ieu mah cep cenah sedekahna eudeuh ditarima harda butuh. Ternyata dalil sedekah teh eleh ku pangabutuh. Matak engke di akhirat ieu nana gerhana dipanggil ku Allah taala nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti. Narangkeun naon anjeun ceramah nerangkeun agama naon visi misina tina ceramah ngarah manusa lee hate nyembah ka Gusti. Karena saha anjeun ceramah karena salira Gusti. Sedengkeun Allah maha uninga utek tongo walang taga rohpati gogodongan boro-borona ucapan nu pang jero-jerona nu aya dina hate sanubari Allah uningaeun. Cikan cenah cek bibir anjeun karena kami karena Allah urang bongkar eusi hate boroso teh amplop wungkul bah. Matak pang berat-beratna pertanggungjawaban adalah penceramah. Sieun antara ucapan tekad jeung laku lampah alus ucapanana cantang tu alus kalakuanana. Alus ucapanana cantang tu alus hatena ngareneng awakna pan ibu ge cantang tu ngareneng jeung hatena. Matak loba jelema ari awak ngareneng ari hati teu ngareneng bubar ti di ngocobrot ngomongkeun nu gigireun.
deket yang nu lintuh mah aing huak-huak bau kelek gitu. Awakna ngarenengan hate nu teu ngareneng matak nu kudu ku urang direndengkeun lain sebatas awak tah eusi hate. Bener salah pada boga, alus goreng pada boga. Ngarah naon Allah nyiptakeun perbedaan bener salah daek kedul, ngarah manusia sadar karena tugas masing-masing. Nu bener pek oncoran nu salah kudu daek dioncoran kudu bener ibadah duanana. Nu pinter ngoncoran jelema bodoh, nu bodoh kudu aleboh tatanya kanu pinter, duanana ari ibadah. Nu beunghar bager kanu miskin, nu miskin oge kudu bager gawe kanu beunghar. Tah nu miskin mah garawe di nu beunghar ge bager duit kanu miskin da boga gawe. Ai kanyataan mah nu beunghar ngomong nu sangsara ngomong ke nu beunghar, tapi nu sangsara tara gawe atuh nu beunghar deuk mere naon. Acan sok kumaha maneh. Jangkung jeung penek bapak ge apal manusia aya nu jangkung aya nu penek geura caricing dina tugasna. Nu jangkung tugasna nyokot buah anu rada ngora bari luhur. Atuh da abdi mah cenah penek wayahna nu penek mah tugasna nyokot nog hayam di kolong. Jadi pada manusia teh boga tugasna masih. Ayeuna di rumah tangga pan aya lalaki jeung awewe kan beda karakterna, beda wujudna, beda bentukna, diikat ku rumah tangga nu beda kudu sarua boroso teh budak. Coba lamun lalaki jeung lalaki dihijikeun da paling bijil anak ucing. Matak Indonesia menolak LGBT, Indonesia nolak lesbi, naha teu normal lamun lalaki bogoh ka lalaki. Matak nana gerhana lajang, tah pasti we aya papasangan ngaranna awewe. Ah, ini mah tong milu keprok da teu hayang. Mun budak ngora gitu keprok aya meujeuh. Aya nini sugana cenah ka emak teh sararudi teuing. Waktu ibadah dek neangan we ibadah saja. Teu kabayang lamun kuring kawin jeung nini unggal peuting haben mencetan jeung ngabal seman. Ngan kuring yakin ajwaja alo teh papasangan lalaki jeung awewe wujud geus beda nu ngaran lalaki kumisan janggotan lalaki ngaranna pan ibu eueuh kumis eueuh janggot berarti tugas ge beda. Lamun baeud ta tugas ibu tugas baeud mah alus ibu baeud mah kumis eueuh janggot eueuh baeud pan burekem. Coba lalaki kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun. Matak lamun diranca ekek aya lalaki nu sok baeud punten dierok isuk deui. Tugasna ge lalaki mah ngakal da pamajikan ngakeul, lalaki ngarah pamajikan ngari. Matak lamun pamajikan buat baeud jemedad jemedud nu pangsalah utamana lain pamajikan tah bebengok salaki nu kurang mere rasiko. Ceramah kieu teh asa petojanya jeung hate asa meunangkeun maneh we aing mah. Tuh. Buat baeud jemedad jemedud nu ngaran pamajikan lucu eueuh kumis eueuh janggot baeudkeun we antep Pak. Ngan lalaki tong sok gampang kapancing emosi ku nu keur baeud geura sadar kana awak nu keur baeud tong loba ditanya. Lamun ditanya nyegag. Kunaon mamah baeud ku sia tuh ceuk urang oge. Pan jadi pas ya. Tanya na awak sorangan aya naon na awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing korehan ku bapa nu aya di dapur padaringan kosong beasna meujeuh pamajikan baeud kongkorong nu dieclok teu dipulangkeun meujeuh pamajikan baeud nempo alat dandan lipstik geus dicokalan ku bilik matak warnana teh kieu peang nempo wedak dekok tengahna baju teu gonta-ganti aya wajar pamajikan baeud nama kejeung wajar nagih janji bapa. Nah lalaki pernah gitu make jeung janji pernah nalika akad nikah judulna tarima abdi nikah deuk narimakeun geulis na wungkul goreng na wungkul geulis jeung alusna goreng jeung salahna dilegleg ku nu ngaran salaki judulna ge tarimakeun matak goreng adatna ge hakan. Tuh dabongan urang judulna tarima. Lain deuk narimakeun geulis na wungkul lain deuk narimakeun soleh na wungkul ka goreng adatanana bawel calemengna baeud jemedad jebeduna lebo. Nah menang urang menang lalaki milih lagi bener asa dipang menangkeun matak lalaki mah tugasna teh hiji sing sabar dua tong gede amat kumaha atuh nyingareupan nu baeud babari weh nyingareupan pamajikan baeud mah padaringan kosong wedak geus dekok tengahna lipstik geus disokalan ku bilik gek bapak gigireunana pek ngomong nu bener salaki teh mah hampura bapak
tiba heula nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran salaki teh hayang nyugemakeun nu jadi pamajikan ngandalah di kumaha liuk deungeun ragap taya heureut pakeun pungsat bahan ekonomi keur marurag ngan ieu teh aya ladang bawang 2 juta keur mamah kabeh gebrok kanu keur baeud dibikeun langsung nyawel lain tadi artina salaki ngarti kana baeud pamajikan. Ternyata bawel pemajikan emang mah tak kudu sadar, kudu sabar jeung ulah gede amek tong kapancing ku bawelna pemajikan. Justru aya hikmah di balik eta. Naon hikmahna? Untung teu dibere nu pego. Coba pemajikan pego teu puguh aya kahayang oge. Panu bawel mah gandengna beak ti karep. Ngan punten keur cara nyingaripanana jual TV eueuhkeun radio. Tangke pemajikan nanya, "Nah, TV dijual?" Cekap ku bibir maneh geus gandeng. Matak teangan ku ibu lamun rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah teangan lalaki nu bener-bener boga jiwa pamimpin. Jiwa pamimpin adalah leuleus jeujer liat tali sabar jeung teu gede amek eta we pamimpin mah heula. Leuleus jeujer liat tali bijaksana dina bertindak cerdas dina pamikiran jeung tepat sasaran dina berlaku. Nyata hiji waktu mah ibu teh nyuguhan cai kopi ka salaki ngan cokor pabaliut jeung karpet atuh ti kudawat pepes gelas bahe kopi tah lamun ibu nyuguhan ka salaki pepes gelasna bahe kopina bakal kumaha ibu salaki ibu amek sok curhat ka urang sok mengpengker araraya bebengok lalakina sok bro amek terus teu neuleuh aduh aya nepi ka beuki peurih eta mah teu neuleuh tuluy teu neuleuh cokor teh eueuh mataan tuh geuning eta aduh keur ngagogoreng salakina teh Pak gening salaki ibu teh goreng adat kapancing saeutik ge awewe jug budal kabeh lamun ceuk bapak teu neuleuh gelas pepes kopi bahe tah artina bapak teh nyaah keneh kana gelas katimbang hate pamajikan padahal gelas ukur 3.000 kopi ukur 1.500 4.500 nepi ka pamajikan nyeri hate ku omongan bapak lalaki kitu mah lalaki lain pamimpin nu kitu sing sabare bapak ceramah nepi ka detik ieu bapak nu kasiniran heuh sing sabar heula engke urang balikeun ieu urang pepeg ku aing da urang ge teh hate teh greget ngomong kieu teh ngan kudu ditepikeun we da tugas lalaki mah sabar jeung teu gede amek lamun ibu dihoak pepes gelas teu neuleuh pisan tinggal nanya akang nyaah ka gelas nyaah ka abdi lamun nyaah ka gelas molor maneh sabulan jeung gelas paling bijil anak cangkir Pak tapi lamun pamajikan lamun salaki bijaksana sabar bari teu kapancing emosina pulungan runtah pepes gelasna pek ngomong mah wios pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pamajikan akang ka mana akang neangan ganti tak eta ngaranna pamimpin bijaksana aya eueuh dirancaikeun lalaki kitu ha teu dianggap sebenarnya dina riungan ieu teh aya nyang can saurang saha eta lamun salaki ngawak teu balik pepes gelas cokor teu gablek mata isuk dititah deui mah kopi hampura lamun pamajikan teu ngagugu ku sia kunaon pamajikan teu ngagugu lantaran bapak gagal teu ngahargaan kana kagagalan pamajikan padahal pamajikan mah kuduna dicontoan lain dihoakan aduh jigana ngadengeun ceramah kieu lalaki jejebirna teh panas iya nunggu nahu di atas angin tuh kena kalem Pak engke gesing sabar we kayak urang bubuhkeun tuman teh heueuh odeuh ku aing mah aduh aya ku ngeunah eta seuri nya ngompol tuh tapi nalika bapak bijaksana pepes gelas bisa diganti tapi pepes hate pamajikan kamana akang neangan ganti da isuk nanti ibu bakal persiapan nyieun kopi deui sieun gagal ngan hanjakal nu ngaran pamajikan masuk asa kapuji hayang kapake ku salaki subuh-subuh leos ka dapur ai uyah warna bodas gula ge warna bodas kerebek kana uyah kocekeun jeung cikopi teu gagal nyuguhanana mah disimpen dina meja tah bapak teu gagal anu mah dina meja kopi teh sae suruput diinum pangset salaki didinya kudu sadar deui geuning ieu teh pamajikan teh tungtuneun didikeun inum we da lain racun keun bae moal matak bareuh beuteung atuh ngan sesakeun satengah engke pamajikan deuk ka dapur geroan mah ka dieu aya naon asa heubeul urang teu romantisan urang nginum duaan yuk
tak iya kopi urut bapak inum ku mama raos mah suruput karasa pangset ku ibu dicidukeun bapak geuning pangset jawab ku bapak sumuhun teu kudu pasea keur saha eta lalaki keur jiwa pamimpin nu mana nu leuleus jejer liat tali bijaksana dalam bertindak cerdas dalam berpikir sabar dina laku lampah teu gede amek dina paripurna matak lalaki tugas utama adalah sing sabar tong gede kunaon lalaki modalna sing sabar tong gede amek punten ngaran-ngaran kaum ieu kaum nu paling aneh di dunia adalah ibu-ibu bada Isa dibere duit 5 juta mah ka 5 juta ke rasiko sabulaneun nuhun bapana isuk-isuk cek bapak mah 20.000 keur bensin ibu mere ngan kumaha bibir tah gantian nah ari ibu kuat jiga bang emok duit salaki dipenta 20 nama gejeng kudu digantian jika nu teu hidang teh mataku sabab nyengareupan kaum nu paling aneh Allah nyiptakeun kaum ibu-ibu teh tina tulang rusuk anu bengkok matak diheurasan beuki heuras di lembutan nya ogado diheurasan beuki kereng di lembutan nya ogado balik budak sakola di saragam keneh ladulang layangan kumaha cek ibu bawelna beak ti karep buka heula saragam teh sepatu laan heula kaos kaki maneh budak saha ibu tanu kitu teh tapi cek bapak tong kitu pan disegag ku ibu matak sahebat-hebatna di dieu aya pun lanceuk bapak kepoh salah sekolah madrasah aliyah negeri Garut kumisna badag pinatona hade dihoak ku pamajikan purungkut tuh murag cenah kumisna matak kudu bijaksana nyengareupan kaum ibu-ibu kakara hayang ngajawab nu tadi jawabanana surat Arum ayat kedua hiji wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah matak lalaki kudu sabar jeung tong gede amek nu katiluna ngaran pamimpin dina rumah tangga kudu mampu mere rasiko lahir rasiko batin rasiko lahir ngaranna dunya imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna titah dandan aya alatna raos teu kadenge pak ternyata jongjona rumah tangga teh imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah nyangu aya beasna titah masak aya pasakeunana titah dandan aya alatna raos ibu bawa kana bahasa Quran disebut sakinah tah matak hayang sakinah teh lalaki kudu nemukeun tanggung jawab mere rasiko lahiriah dunya kahayangna ngadenge ceramah kieu mah ungeukna ge kuat urang yakin balik ti dieu teh Pak dengekeun ceramahna gerhana tadi bener pisan teh hanya kal teh ka dieu engke we balik ti dieu omongkeun ibu nu ceramah kumaha cek salaki ganeng maneh pek tuh merena pako lahir matak lalaki mah hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan jeung nu ngaran lalaki bijak mah tara pernah nanyakeun duit nu geus dibikeun mah duit ta 2 juta saminggu beak kumaha cek salaki nah ka mana nu kamari tah paling teu ngeunah awewe ditanya kitu seolah-olah teu dipercaya bener ibu aduh panas ceuli bapak kumaha jawaban ibu nah itu percaya mah kope kumaneh atur kadinya leuwih ripuh Pak diatur sabab bapak beki udud no akhir teh lahirlah lalaki tik-tikan teh anu sagala rupa kumanehna teu percaya ka pamajikan ka mana mang meuli peda nah cing teh teu nita pamajikan teu sudi teuing kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui gitu sedengkeun ngaran lalaki dipaksa ku agama bere kepercayaan kanu jadi pamajikan urang mah neangan rasiko we di dieu letak pamimpin nu sabenerna hiji tah hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan nu kadua tugas bapak sabada dibongkar dina agama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana sadar sabar nyaho ngarti surti paham
dina agama. Matak lalaki apa tugasna sebagai salaki? Mere napakoh lahir, kedua mere napakoh batin. Napakoh batin teh agama, bapak tong loba tanya tos tuang tawa acan, tenang urusan ibu-ibu bab dahar. Isuk-isuk goreng ketan. Jam 8 karedok jeung tetangga di buruan. Jam 12 seblak, tak engke asar baso make sangu. Kumaha magrib asa can kararaban sangu. Matak bapak tong keeng melamun ngawa mah tos tuang acan tong pati ditanya bab dahar mah ieu atuh matak awakna teh lalintuh da beuki teuing dahar teh lamun bapak peot ngabatin justru lalaki nu alus mah pertanyaan lain dahar tawa acan mah tos salat tawa acan mah tos solawatan tawa acan mah tos ngadoa tawa acan mah tos tawasul tawa acan mah tos ibadah tawa acan mah tos duha tawa acan tadidinya lalaki berarti hayang bareng dunyana bareng akhiratna sabab ieu teh bisa jadi di alam dunya ngariweuhkeun di akhirat ngejejak bobokong bapak kana jurang neraka tak ieu ngaranna teh loba sejarah nyaritakeun tah nalika salaki eueuh ka surga dijamret ku pamajikan Gusti teu ridho abdi lamun salaki abdi ka surga abdi ka neraka cek Allah naha mah kejeung teu ridho tanya we bebengok salaki abdi ngajarkeun salat ka abdi henteu ngajarkeun salat ka abdi henteu ngajarkeun sholawat henteu ngajarkeun ibadah henteu ditanya ku Allah bener eta pamajikan maneh bener ngajarkeun agama teu ka pamajikan maneh henteu wayahna cek Allah geram milu maneh jeung pamajikan maneh kana neraka matak di dunya ngaliurkeun di akhirat ngajejek bobokong ieu tah ya cek urang ge ai palebah nu genah hatena surak ai palebah kasiniran jempe makhluk paling ego sadunya aduh tuh matak lamun salaki geus bisa merhatikeun salat atawa acan ibadah tawa acan artina salaki nyaah lahir nyaah batin hayang di dunya babarengan di akhirat ge babarengan disebut weh cinta sejati tuh heungan teuing ibu engke subuh ku salaki mah kakuping ceramahna negerahana subuh da mau teu nyegag nah sia jadi fanatik gitu ternyata jawaban Quran al khabisatu lil khabisin nu alus keur nu alus nu goreng keur nu goreng matak lamun urang hayang Nabi Muhammad minimal ibu jadi Siti Khadijah lamun hayang Nabi Yusuf ibu jadi Siti Julaikha lamun hayang Nabi Ibrahim maka ibu kudu jadi Siti Hajar lamun hayang nana gerhana maka ibu kudu jadi ustadah nah ada orang kayak can menang jodoh datang ka dieu deuk neangan tadi nama matak ai kahayang teh kahayang nu geulis dipayun tah nini tuh di ditu tuh ngarah urang ceramah teh bisa lu haloho lain ieu mah aing nepi ka palingan hese menang jodoh tuh ngajawab sakinah mawadah warahmah teh butuh modal da eta teh kahayang ai kahayang butuh jawaban gede kahayang teu dijawab ngawadul hayang beunghar hayang ai usaha henteu lain hayang beunghar eta mangalamun hayang pinter hayang ai pengajian tara diajar henteu eta mangalamun jadi jelema pinter jadi pinter teh cek sorangan matak butuh jawaban komo rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah butuh jawabanana lalaki sebagai pemimpin kudu bijaksana kudu sabar tong gede amak mere napakoh lahir mere napakoh batin tugas ibu narimakeun dibere duit leutik nuhun ayah jazakallahu khair denge oi tong sok api-api nyo HP denge ai kasiniran teh kitu teh dibere duit leutik nuhun ayah jazakallahu khairan kasira dibere duit gede bapana capelung seri putunuh melaan jisim abdi hapunten abdi hapunten tak kudu kitu nah ngahulang kapeupeuh meureunnya da urang mapan lamun salaki mere duit gede aduh 6:30 sarungna geus ceklan hayu sono cicing cek salaki teh can isa oh kan bae da panjang mere duit leutik boro-boro mahi henteu teu mahi-mahi acan pepelengingan dina kursi salaki sonoeun ngadon nyegag cicing bade dinya molor jeung tumila tong ngaladenan kahayang salaki gumantung tina pamere lamun ngaladenan salaki gumantung tina pamere naon bedana darajat ibu jeung nu di jalan wayah kieu karek kaluar rok pararonok kaluhur you can see buuk di beureuman huntu di behebelan lamun kuring datang check in nu kitu geuning cing teh moal
Nah sabaraha cing di jam 10 abdi teh jam 10 mah 750 cing teh ieu mangan boga 100 salawe kewe tos salat subuh. Tah si eta mah meujeuh ngalayanan gumantung duit. Ari ibu mah da kasalaki entong gumantung duit. Hartos. Denge ya. Keur budak ngora. Ai keur nini mah teu kudu kitu. Geus teu hararayang. Budak ngora mah anyar rumah tangga gerasok ibu di jilbab-jilbaber make cadar ongko, digamis ongko bakutet ku samping anger we anakan. Sarapet-rapetna awak ibu salaki bogoh pasti dikorek. Tapi cobaan ini sare tataranjang kumacek aki di calana ari sia. Asup angin mah aing nu lieur gitu. Matak cek kuring ge keur budak ngora aing ini mah dek sare ulutut tataranjang yang ngadon di jiwir di calana sia teh sakit tengah peuting sok ongkek uger kos bolon teuing teu di calana malahan diparosotkeun pancalana si abah tah salana aing pake gitu. Matak ieu mah ceramah teh keur budak ngora ieu mah hampura. Nah dan genugas kolot mah lain bogoh lain nafsu tapi nyaah lamun keur ngora bogoh jadi bogoh jeung nyaah itu berbeda tah lamun ibu nu karolot kieu nyaah mun barudak ngora bogoh matak tong ku ibu rumah tangga teh berbeda lain ibarat bobogohan matak paingannya kolot balas sok aya sawer panganten gitu. Bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedal ucap amal nyobadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi. Ya jamaah nu bawel kieu aing uyuhan ustad di dia kuat ngalawan eta. Aduh. Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili umat Asep ulah lali patokan tina tong ngajak seuri hese atuh agami run turun jati rahayu rahayu manjing walagri sapapa osna cek bapak-bapak nu di ditu kuat bari gogodeg teh sangkana gerhana keur kaset teh alus sorana nuhun bah nuhun papeurehan mereh henteu atuh muji-muji urang teh palebah bana pelajaran rumah tanggana palebah ngawurkeun beas wur awur beas nadi awur merendek nyawer meureun ka dieu cenah buru duit bawa ka dieu beas nadi awur beas nadi awur buru atuh mun edek-edek mun moal mah awur beas nadi awur ai ka ade Astrid mere ka aing teu beas nadi awur beas nadi awur buru awur beas nadi awur
awur awur beasna di moal waka ngeusan anu ka diur awur awur beasna di awur awur kamari mah di Sukabumi nerangkeun ieu nu hajat teh 200 pamajikanana 200 panganten 200 menang 2,5 juta mana ari di dieu kuat cempling kieu awur awur beasna di awur 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 beasna di awu kuat eueuh awur awur beasna di awur awur astagfirullah ulah ustaz atuh era pun lanceuk ya teh ibu nu jantannya ustad ieu tempat nuhun tah gitu nuhun aduh wargi nu hajat ieu teh ari abdi mah urang Sunda boga rasa jeung rumasa dibere duit ku batur teh ceuk rasa teh atoh tah rumasana abdi kudu ngadoakeun ka hiji kapun lanceuk sing sehat lahir batinna dunya akhiratna panjang yuswana parak milikna deukeut rezekina anggang balayeuna jauh cocobina pala putra putuna sing soleh tur solihah lah nu kadua ka ibu nu bieu mere 50 nya sing sehat lahir batin geus we sakitu nah cenah ai kalanceukna ngadoa panjang pan 100 nah cenah ari ka emak ngan sakitu 50 talamun hayang make Fatihah gope lamun rada gelo lamun aya doa gumantung tina pamerenya awur awur beasna di awur 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 beasna di awur 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 beasna di awur nah jadi leungit nu hajat tidinya awur 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 beas boarek sare awur 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 beasna di awur 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 sok sekalian jeung panganten ngarteu lila awur beasna di awur awur bu pasian jalan eta bapak rek mere awur awur sok ai katitipan teh geuwat ka dieu beasna di pajat sing sehatnya aduh nuhun awur awur beasna wargi nu hajat sanes sok beasna di awur bos naon ya bos naon bos beas aduh nuhun jeung rokok alhamdulillah nuhun ya kumaha urang we nepi ka wani eta ka ustad tutah-titah kitu naon nu diawurkeun hiji beas 2 es bonbon naon makna es bonbon tah geus sidik beas malalaki kudu ngawur ka pamajikan ai makna es bonbon pan es bonbon permen ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nano-nano tah rumah tangga teh pahit peuheur lada haseum bakal karampa sabab rumah tangga lain ibarat bobogohan keur bobogohan mah nyaan jiga romantis jetot ti tajong kumaha ceuk pisalakieun kamu sakit kumaha ceuk budak awewena iya ke puskesmas ya ih kamu perhatian sama aku keur iraha eta kejadian keur bobogohan coba nunggu kolot kieu jetot ti tajong ngadon di hoak neuleuh eta cokor eta batu lamun ibu ge sarua di apelan malam minggu anaha teu ngarokok seep ceceh pan langsung tampil ABB-na yeuh ceceh abi heula ange coba aya geus kolot nah teu ngarokok beak duit eureun bau belenok kumaha rek hees geus aya perbedaan indit-inditan ulin mau motor beberek-bekan mogok dorong kuduaan nyebutna India coba geus kolot dibonceng ku motor butut dijejak motorna ganti cek aing oge atuh mata hampura nu ngaran rumah tangga lain bobogohan matak paingan kolot nyimpulkeun ku permen pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa mitoha pan nya kami nantu 2 minggu teu usaha cek mitoha tuang jang 7 tahun minantu teu usaha nyeniran hayam minantu jeung hayam keur ngareneng kumaha ceuk mitoha kur tititit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aja minantu paingan isukna hayam teh bisa kongkorongok dicekek ku minantuna matak tugas salaki adalah pek usaha sing bener sabab kudu aya nu dibungahkeun saha pamajikan tarima abdi nikah deuk narimakeun begangna eudeuh genutna eudeuh
sing kayona leboh. Sabab rumus kaum ibu-ibu lamun lalaki neangan karena geulisna, geulis mah babari ruksak. Bu kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong cepetang jadi balelo, orok eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nini beak huntu seuri da muringkak atuh. Aki-aki baheula keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Mata kurang teh nambahan umur teh kudu nambahan kadewasaan hirup ulah beuki kolot kalah ke beuki bedegong. Awak ngalintuhan tah bapak kudu geus siap. Anyaran panganteanan dikekepan teh di dieu. Murah ge 2 tahun dari dieu atuh Bu. Salaki kudu sadar tarima abdi nikah lain deuk narimakeun geulisna mungkul kagorengan lagi tarima. Ibu sok kasigeuung disebut genuk teh leos ka kantor desa deuk ngarobah awak nepi ka diet 2 minggu teu dahar-dahar acan pae heueuh teh begung moal geus tarimakeun deuk montok deuk genut oge paduli nu penting salakinya ieu mah leos ka kantor desa senam 2 tahun beres senam teh lain langsing kalah ke beuki meber nah da eta beres senam teh goyobol comro misro liliwetan ongko nah kalah ke beuki bayuhyuh toong salaki meotan eta teh ngabatin loba hutang urut baso. Matak jodoh lalaki tarima abdi nikah deuk narimakeun lain sakadar geulisna kagorenganana ge leg-leg. Inilah jiwa pamimpin nu sebenarnya. Well, hebatnya tuh mata tugas nu pang berat-beratna dina rumah tangga keur nyetakeun sakinah mawaddah warahmah adalah salaki ibu nu pang beratna matak ibu teh kudu nyaah balik salaki ti panyabaan atawa ti sawah papageun lawang pantok rengkuh ieu teh rengkuh tak salaki teh denge rengkuh bapak geuning sumpi cekelan leungeunna talung suntangan tuh kalau keseseurian dibere contoh gitu geus suntangan gek diuk salaki dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ngageunahkeun hate salaki tah ngeunahna hate salaki punten ti kotok ge asa coklat geunahkeun hatena geus dibikeun dibere cai ku ibu teh bapak bili teh acan ibak tah ieu sabun ieu odol ieu sikat ulah nepi ka salaki deuk mani neneangan sikat si horeng sikat keur dicook ku budak keur nyikat huntu ucing ibu dekul salaki mani beres mani papageun deui ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadahna bagaikan raja dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup pek ngomong nu bener bapana hapunten jisim abdi ti luhur nepi ka handap ti handap nepi ka luhur diuk dengan ragap tayak heureut pakeun pusat bahan abdi teh jelema sangsara diangkat derajat kudu jadi salaki nuhun bapana nuhun tah punten ieu teh ceramah teh jero teuing matak olohok teh ku eueuh awewe nu kitu teh eueuh nu aya ge salaki datang ti panyabaan langsung we kuat jiga jeger menang duit teh ceuk salaki teh kana duit wae atuh ke sanggil wae kitu mata kudu saimbang. Jadi tugas ibu adalah dibere napako teh narima tuh gitu tah kakarawe sakinah teh terjadi lamun salaki geus mere napako lahir mere napako batin ibu geus bisa narimakeun muncul sifat sabar jeung lalaki teh gede amek sakinah teh terjadi Pak mate keur ngarumuskeun rumah tangga sakinah mawadah warahmah 5 rupa nu bieu tungtungna tah birrul walidain sing alus ka indung budak awewe ukur bisa mawa lalaki ukur bisa mawa awewe pan kolot malung lang sirahna gunukeun dulur-dulur euy sugan maneh boga ladang tomat euy sugan maneh boga ladang suuk gunukeun nah aya naon si keneng geus dianteur-anteur ku lalaki hariwang lamun diantep tuh budak nama enjoy we bapak nama mikiran tukang hias edeuk saha mikiran dangdut edeuk saha bajidor edeuk saha pan gitu ibu nepi ka budak ayeuna mah pan mun hajat teh sakahayang manehna teu sakahayang kolot ceuk kolot teh geus we atuh panggung oge ulah make panggung kunaon atuh bapak ku terpal we disegag pan bapana atuh mun kitu mah bapak teh teu ngahargaan abdi atuh geus we dangdut oge ulah nu mahal-mahal eta mah nu 1,5 juta anu ku kaleng geuning kumaha cek anak mung hayang ade Astrid 15 juta keluar ngeus ade Astrid bajidor 20 juta pentingna nabeuh wayang golek tuh
kolotna boga hutang da anak nama enjoy keur naon kolot berkorban kitu melaan kahayang anak matak goreng ka cida lamun anak goreng ka kolot sedengkeun kolot hampura berjuang na bebeak matak anu kagenep rumah tangga hayang sakinah birul walidain sing alus ka indung indung nu ngandung bapak nu ngayuga ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot boga duit hayang mere ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik kolotna geus eueuh rup ku padung rup ku lemah katuruban tanah beureng mata keneng lamun deuk nyaah ka kolot mungpang meungpeung kolot keur aya tanya ka hayangna naon karesepna jamin ti ayeuna anak mikeun harta ka kolotna Allah nyiapkeun harta keur anakna anak nyugemakeun kolotna maka Allah nyiapkeun kasuggemaan kerungaran anakna jadi sukses jeung henteu urang gumantung alus jeung henteu kanu jadi indung bapak urang eta kuring matara minta doa ti batur ti kolot we da aya ken cing teh ka mana cenah maneh karek ge balik geus indit deui cing teh Pak sabarap angung anu teh opat aduh cenah opat panggung mah di mobil teh moal teu heurin nah cing teh mah kejeung heurin heuh cenah opat panggung mah pasti opat dus tah itu teh karek dua Pak katilu di dieu ka opat di Cimaung gitu ai kamari cenah maneh mawarangi nang ti mana Tasik cing teh Pak ari dodol ti mana ti Garut cing teh Pak ari wajit ti mana Cililin cing teh Pak ari moci ti mana Sukabumi Pak ari tales ti mana Bogor Pak ari jaket kulit ti mana Garut Pak ai ayeuna cenah ka mana nu katilu Ranca Ekek Pak tanaon cenah rok dibawa ateuing cing teh Pak kira-kira naon ibu besok dus teh gede mah nya peuyeum mungkul atuh peuyeum pais belut sok sing loba Ali ager sok da nu mikiran nu hajat ibu usulan tuluy sok Ali agrem dodol da deukeut urang Garut pais belut jeruk sok sing loba pecel lele nah make jeung pecel lele aduh eta seuri kuat geunah kuat eueuh beban si eta nya heuh ibu teh bunga gitu lalajo pengajian bunga di dieu mah ai datang ka imah ngeluk deui da Senen pan bayareun aduh aing mah teu hararayang nini nyebut ganteng mun kitu budak ora nyebut ganteng teh aya wajar ieu mah geus kolot nyebut ganteng teu hararayang rajeun dipuji kudu geus kolot kumaha nya saha nu hayang aduh bunga beureun tempo ku ibunya pelajaran hirup si ibu teu mawa duit tapi bungahna beak ti karap nah nu hajat loba duit kuat mesem seurina teh atuh kunaon Pak hajat pan loba duit tapi nah seuri teu babarakatakan ibu mah teu boga duitnya tapi suri bebeakan tah teu samata-mata loba duit matak bunga hate tempo si ibu teu boga duit bunga hatena kunaon nu hajat loba duitna tapi teu pati bunga geus sadar penting ge geus loba bayareunana keur mikiran eusi dus mangkaning eueuh cenah dodol balik kusim kuring teh jam sabaraha beureun jam 2 pun bapak teh tara kulem di kamar cicingan kursi cing teh hah bos naon bos listrik bos toko terus heuh pentaeun ai bos listrik mah menyamet teh setrum urang atuh biru ieu mah euy ceramah teh lamun aya 10 we nu kieu hebat ta judul ceramah teh ulah dikira kan untung we mental kuat kenean teh birul walidain nu kagenep teh sing alus ka indung moal aya urang tanpa indung jeung bapa urang mata keneng hayang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tapi teu balik kalakuan kanu jadi kolot tangarep-ngarep rumah tangga bakal bagja sabab nu ngaran indung bapa mah sacidu metu saucap nyata mun ngomong A jadi A mun ngomong B jadi B matak menta doat mah geura nyuuh kanu jadi kolot mungpang meungpeung araraya geus eueuh mah ukur bisa nempok tutunggul anu ngajentul di luhur kubur aduh ieu jam saha jam kuring nu meuli saha kuring nu nempok saha kuring urusan naon jeung maneh nempuan wae jam cerita ustaz
Nah ibu teh sono gitu pek baik ibu rek sono mangan urang mustahil kudu sono ka ibu hayang nepi ke jam sabaraha hayang nepi ka jam 4 ari abdi mah da boga guru ngaji cek guru ngaji abdi baheula kieu bisi maneh cenah manggihan jamaah nu hayang lila tong dihalangan ta ibu hayang nepi ka opat abdi mau ngahalangan niat ibu hayang nepi ka opat pek nagok nepi ka jam 4 tak urang baralik we ibu kan we antep cenah nagok nepi ka jam 4 tah nu ceramahna botol eta kuat nepi ka hayam jam 4 tah si eta we cenah ngomong setel YouTube gitu tah sok akhirnya jadi nu gelo makanya simpulkan simpulkan salaki teh pamimpin ngaran pamimpin nu alus sabar jeung teu gede ame katilu mere napakoh lahir kaopat mere napakoh batin tugas ibu narimakeun patuh kanu jadi salaki ngajaga kehormatan salaki tugas duaan birrul walidain sing alus ka indung bapa aya pa DKM teh di masjid ieu mana aduh milikna ya DKM bener pun lanjut teh DKM ya duit urang bikin ka DKM ya aing mah mun dititah kawin jeung icuna teh sudi teuing jigana teh usaha 2 poe moal teh gandeng ceuli tuh moal ya pada KM ya keur pada KM bikeun duit mah akang teh pada KM tuh balik deui ka DKM ya abdi lain deuk mere masjidnya ai masjid bebek pikiran ku ibu abdi mah rek masihan pribadina jadi keur rokok keur terserah pokona lain keur mik ieu mah ampura pada KM dieuwihkeun deui jangakeun nuhun kenaon ieu ke lah henteu jawabna ieu ka kenaon teh kanggo akang lain keur masjid keur pribadi akang eta mah aduh tuh keprok beri teu mere nu keprok teh teh alhamdulillah mah hoyong kudu jadi DKM ibu sajam kurang lebih kuring cumarita keun bae saeutik kesing patri loba ge daripada teu nya sama keur nahaon jeung pang-pang nama sim kuring we aya agenda di nu sejen di antosan beureun di Cimaung teh dieu teh sajam setengah kurang lebih pidatangeun satengah 11 coba lamun jam 12 atuh baralik jelema jadi abdi teh ngukur waktu keun we sajam oge da geus nepi kabehanana urang doakeun ieu urang kalih nu sejadi istrina di dinten enjing sing sakinah mawadah tur warahmah atau keluarga bapak hajat ibu hajat oge heuda kikian teh duit gede nu dikaluarkeun konca geus 35 aya nu merengan 20 pan geus sidik pirugian 10.000 teh heukeun bae sing jadi nilai infak jeung sedekah sim kuring atas nama Nana Ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria lambana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si taka angkat pandangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.